ngupdate sehat utuna. Nah ajakna teu raramean, nah ajakna eueuh dangdutan, siga anu eueuh persiapan, siga anu serba dadakan. Cenah mah manehanana kawinna teu kahaja, cenah mah kawinna gara-gara reuneuh ti heula. Beuki dieu beuki loba anu bobogohan, kikituan geus jadi kabiasaan. Duduaan ngahajang ngontrak di kosan atawa ngahaja nyewa penginapan. Beuki dieu beuki loba anu kasetanan, iluan ku lingkungan jeung tontonan. Panasaran mun manehna teu nyobian, ngakibatkeun leungitna kaimanan. Siga nu eueuh ka era, nah siga anu geus biasa, nah siga geus jadi budaya, siga teu sieun ku dosa. Cenah mah manehanana kawinna teu kahaja, cenah mah kawinna gara-gara beuki loba nu bobogohan, gigituan geus jadi kabiasaan. Duduaan ngahaja ngontrak di kosan atawa ngahaja nyewa penginapan. Beuki dieu beuki loba nu kasetanan, iluan ku lingkungan jeung tontonan. Panasaran mun manehna teu nyobian, ngakibatkeun leungitna kaimanan. Beuki dieu beuki loba nu bobogohan, kikituan geus jadi kabiasaan. Duduaan ngahaja ngontrak di kosan atawa ngahaja nyewa penginapan. Beuki dieu beuki loba nu kasetanan, iluan ku lingkungan jeung tontonan. Panasaran mun manehna teu nyobian, ngakibatkeun leungitna kaimanan, ngakibatkeun leungitna kaimanan, ngakibatkeun leungitna kaimanan. Bocor. Nuhun jis jauh-jauh ka dieu nya. Siap, sami-sami Mang Piksi. Sing sukses. Amin. Sing sarehatnya keluarga. Amin. Sing sukses tong urun berkarya. Siap Mang Piksi ge sing sukses karenanya. Siap. Sampurasun.